daerah ieu we. Ye, Nuhun. ye kadinya. Nya ieu daerah dieu. Ye mah Cilangkap, Oh, Cilangkap. ye mah Ciburial. Oh, iya Ciburial. Kali Sumur. Berarti perbatasan berarti Pak? Iya, Oh, perbatasan. Ciburial. Nah, kawan, ayeuna abdi menuju di Cipeundeuy nya, masih di daerah Cipeundeuy. Ayeuna abdi bade ngeblog ka dieu di Kapayun dah. Ka handapnya kawan, Kanagang. SNS yang jalan cuman jalannya alit kita kawan. Pemita lepatmanya nama daerah nate daerah Ciburial kawan. Cobi we orang ka itu kawannya tuh. Seueur tuh kadadinya. Kami ka itu mah tuh ka daerah Raja Mandala kawannya. Biasa ka Cianjur kali itu Cipatat. Ka abdi mari ka ieu. Ka dieu kawan tah. Mau ka handap. Pamit lepat mah itu ngalangkungan daerah Ciburial kawannya. Roho deui sih soalnya abdi tos lami teh ka dieu. Nama terangna Ciburial ya. Ieu teh jalan ieu teh nu lebat nu bade ka Ciburial gitu. Ai kali teh nama itu da nyambung jalannya biasa ka Cikalong. Biasa uwi di ka Cipeundeuy. Nah, jadi nanya jalannya lewat tuh. Lancar kawannya. Kemudian cuaca lodo kawan. Langsung serangan. Jadi jalanan ieu nya. Tapi ge kampung Bur pernah ka dieu kawannya. Kantos ka dieu. Islami pisan. Dan can ka dieu deui nya tapi hayang ka dieu deui ya, hayang terang. Hayang terang ayeuna suasanana kumaha. Oh, ternyata ieu mah geus dicor ka dieu mah. Guru duga ini can. Abi masuk resep lah meninggali pasawahan kita kawan. Arah Rejo betah gitu kawan. Saya jangan sawah. Naon gitu. Singa. Gotong. Cara naon ieu? Singa Depok. Karena naon kawan? Singa Depok. Singa Depok gitu kemarin. Singa Depok kemarin naon? Singa Depok. Orang-orang panjangnya kayak dulu kan tuh raskeun. Gombrang.
beli si Kami tidur. baru udah leutik pada dia. Beli Lajo eta. kuda Depok, singa Depok. Kuda Depok. Kawan. Saya tuh ditemenin sama anak. Jadi suka baceok, suka ngentekan, terus ngomong ke kawan. Acaranya iya, acaranya perbaikan jalan ya. Sin baheula kawan. Da baheula ge ieu jalan ieu kan. Oh, nu hajat, aya nu hajat. Hajat, aya nu hajat kawan. Gombeng terang. Jalan aja buka ke oh ngajak ini datar gitu bukan saya kan saya ngajak kawan. Nah, kali nama saya jalan saya tuh kawan guru ganteng juga tadi saya pengaspalan aja tapi aspalan iya tuh terata aspalan di Nukio ulin teh kawan tuh genah tiis we pohangan kawan tuh Rausen panama kawan gimana sih di Nukio kawan ulin teh tuh tiis we masuk bentur tuh kawannya abi liren heula tuh cangkel kawan jeung ieu resep ningali pasawahan aduh meuni raoseun kawan tuh pohangan wah itu mah teu maros wah lebih teh lebat kampung naon lebat apa Ya, mohon ya kadinya. nya ieu daerah dieu Dia mah Cilangkap, oh Cilangkap dia mah Ciburia. oh iya Ciburia berarti perbatasan berarti Pak Iya, oh perbatasan Ciburia. Kampung gua mah Ciburia sadayana di itu muka sasak itu. oh di Pekar gitu Iya. oh Nama deueur namina ini. oh mohon ya atur nuhun nya Pak nya Balik ka mana nya? amengan we abi mah Wah, mah. mohon hoyong terang gitu ieu mah daerah Cilangkap kawan cenah rawaseun atuh da kawan abi mah sok hayang eureun heula ningali ieu teh
Suasana pasawahan tuh. Iya jamatana tuh kawan. Jembatan perbatasan sana kawan. Iya pasawahan tuh. Awasnya antara liis kawan. Dugi ka dieu we kawannya, kayak kuabi lajeng deh videona kawannya. Kana mah hatur nuhun kasadayana para parantos nonton kawannya.